just can't hold it in. I think we started. Model. Iya orang ker di nempuan kebun Pak Haji, kebun cabe ning. Pak Haji teh. Dengan ki gararing euy. Goreng gemuk merenya. Naon atuh gemuk nu hadenya euy. Tai sapi. Oh, heungket urang nyiar. Bereungit dia aduh aing mah. Kewe isuk atuh atana pirang ke dikabaran dia heuh. Nyayuk. Gararing kieu cabe teh euy. Kurang kegemuk karunya Pak Haji euy. Iya mah. Karunya nu ngamodalan euy. Nu ngurus meureunnan. Padahal mun digemuk tai sapi cenah ceuk si cadel alus euy. Tuh tinggalin naon ieu deui. Ringan hama atuh. Pareot kieu karunya Pak Haji. Kumaha nya euy. Kudu nyiar tai sapi cek si cadel mah. Ka mana nya? Pareot ge payah kieu mah euy. Mun bisa digemuk ieu mah. Nyiar tai sapi Dia cocok ini kan mantap. Jangan deh. Bertak kepala gue. Ngawah nulada di aing mah. Cabe mana nya oi? Iya cek si cadel teh. Jang cabe teh cenah nu kieu. Ini kieu mah udah ada ini. Punten nyepi adik. Punten pinya. Assalamualaikum. Maneh deui Del, aduh aya naon ieu teh? Heuh urang karek moal teh muning deh. Tai sapi teh anu cek maneh ning. Jangan gemuk eta cabe Pak Haji. Sia mah kalah juga tai aing. Putaso teh tai sorangan. Goreng nya teh kalah sepae euy. Oh iya geus mawa tai sapi kan cek mah kudu ku tai sapi aya naon? Si Aban labuh. Sok atuh urang kadinya bae. Di mana eta? Oh, bae urang kadinya tuh nya. Bae engke deui ngagemuk mah gampang. Sok atuh dagoan nya, urang ayeuna kadinya pisan. Nya assalamualaikum. Kebon Haji Unggul itu KBG. Iya, teh. Enggak, Pak Haji. Naon, Pak Haji?
Tang cengek bari itu geus arasak can namun rasak malah. Cabe. Haji sukene. Sok lah. Udah mau ngopi sukene malain dia mah. Aduh ya Allah. Di itu Pak Ji. Nya di anu ditungtung itu pokona mah anu cabe anu alus we. Oh, siap. Tah urang pos heula urang. Aing teh di kebon rek makan cabe we nya unggul. Gorenganna eueuh. Geus meureun. Cocok baladag ya. Sahanya yuk. Si jelema euy. Aman lah. Dunia merasa milik sendiri ya mak euy. Musuh itu aman dia aman. Aman itu. Aman gitu di dia ya, sudah dalila ya. Allahu Akbar. Naon sih ya di dia bebal isu keneh di kebon. Itu celuk itu. Itu cabe. Apa gorengan titik di isu keneh di kebon. Kebon sakit tuh ya teh. Kebon Pak Haji bebal. Pak Haji. Heeh. Aku mau tuh. Yakeun ku aing. Tong atuh dilakeun lah celuk. Mung dibejakeun. Mana kan dia naon? Pangakeun cabe di tang Pak Haji urang ge. Mau dibejakeun pangakeun cabe jug. Ya aku tuh sangeunah-ngeunah ngopi gorengan. Jug. Awas mun bejakeun. Moal. Cabe sing pinuh nya. Sing pinuh. Beak di. Cabe di dia oh. Di mana? Yo di dia. Oh, sok. Yo. Nuhun oke lah. Kirim calik cek sekedap. Nah, sebalik lagi nih kan. Ji, hasil Pak Ji. Alhamdulillah. Alus kebon sampai Gararing. Tapi lumayan lah. syukur atuh. Capek lah panas. Mau iki cabe teh. Slok. Tinggal ku silai ngari ieu. Kamu iki Pak Ji. Ari silai sing bener sia teh. Dititah teh ah. Iya mau pagawean si juga nama. Si iya mah. Ai naon ari silai ieu. Ih, Hangit anjir ieu. teh. Siap. Iya masih Wah, terus kalau teh sia ah. Sama-sama cabe tadi tuh. Iya mah.
Ngeprank juga no Pak Haji. Dua, tilu. Iya gini aja. Kenapa sih? Naon culuk? Sia ngeprank ka aing. Ngeprank naon maneh? Tadi teh ku aing teh di tengah ngalah cabe maneh teh. Naon geus ngalah cabe geus. Nah, ieu pelong cabe nu kieu ieu teh naon ieu teh sapi. Pih, Aing ieu urang diambekan ku tinggal Pak mawa Haji. cabe ti ditu. Ari maneh kelakuan teh ngeprank maneh teh ka aing. Heuh carita nama aing diambekan ku Pak Haji. Sia teh